matak deknya di lemur tara loba kasusah mikiran kasusah sih komo ari eueuh na beuh mah di masjid de cicing adan we aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahanna adan aing salah kumaha salah aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees gitu aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek karena pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we Allahu Akbar Allahu Akbar aing ret kena jam ding-ding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh geura pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah kuaing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita percaya ceuk percaya sama da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kuku we kan kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang galawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat bro aing katipu sia ada jadi ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar eta lolong
cerita nanti kampung teh udah di gunung cicing gitu ini teh ngarayap panai di kampung mau jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan ajak awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-takan dulu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok kitu tah melengkung pada anu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah aya mana nama lempeng we jodoh Allah cenah euy naon cenah euy ngagedung tidak agor cenah euy ngeuleuh atuh goblok apa deui cek lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nabogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh jo terekel do sia urang mah angsron di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang ngangsron deui kitu eueuh naon pan jo koleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating nyeri mengihan maneh meureun si cikiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus euy lebar cenah euy suruput we ika nyawa wah kolot teuy anjing asin euy puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung
gengsi cenah lamun teteler teh Itu. nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu petak kadeu jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baroji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian nulian eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha teu da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek berdahar we wah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak komandan Bapak Dalanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang
nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ada bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar aya yang mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggalin di mastaka domba tuh gitu karena domba masih ramainya kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar ka domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu pangenangan geuna tunggu datang aing beri jara rempling kabeh kawas gang katincak sakitu kenang berebetan ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu disada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing bieu teh dikenangan goblok biar jadi kenangan wah ini bade syok syok genahan bisa datang kenal itu alah eta sinena kata-kata dah ada je anu paksa alah hebat tukang kenang di mana itu ya ai kenang jempe siapa pajar di sana pajar keun di sini jenang haluang anak geuna pugu sini keur ngahuap hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan alah kakenangan aing ge ada kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang gendang teh cangkuang di cangkuang bu cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja cama aduh
Udang mana tadi kenang deh? Nah, dah tadi kenangan mana mau bingi gade? Hah? Mana tadi kenangan bingi gade? Kudu sabaraha mere? Bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk siapa goblok ah? Hah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia di dinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh? Goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Beda-beda teuing aje. Keun bae tong dicengceuri kanu maot. Da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalau kiparna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tong dicengceurikan ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulih da ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji tah gitu amin gitu. Aje. Sawiya sajugan ku abdi we. Naon? Ieu butak kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Cengeuna aing disebut beuneur. Tong dihalangan kan cuman antep tak si goblok cuman pisan sok atuh kanya sok akan tenggelan tak cuman hayang maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka. Yo tekena. Ajar banyak ya. Nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heuh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy duh. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna ca. Ya, ngaran si dewek mah ralus wae. Euy. Ngalatenget. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jeka aing jawa kasih beureum
ngalah cai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon orang Minang beda si adik tidak me gitu saja lagi goblok oh itu ngetrek kain wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung wajing li mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek nete liur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we sate putih budak ada anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we sate putih itu we aduh labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus cerita tetulus udah nyeri anjing alah we tah tersatu tuh ya jorang sih mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener heeh apal teu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun teh kapal terbang geus teh heuh ya henteu ya heuh syukur ya heuh mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy bade matalian lain hayang gede dengkeun heula tuh dongengna prosesna dengkeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina ambekeun euy hebatnya jelema teh usikna lamun ambek mah teh capruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek kapancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patus si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapakna eta teh juri jarian wah mau amek ini sok maneheun walila aing mah
ada itu cina ke naon bajareka aja lain dongol kabeda-beda teh sia kapancing ama di siapa kitu ah goblok ieu mah bajareka lain dongol tok deui atuh sia si jika karpet mulai jauh bawang berem sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan baing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh mah jeung manehun bari hayang ngambek mah nyaho inung maneh nyaho nya inung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah ya Kang. Naon aya Kang? aya aplikasi rieun euy Naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya? boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da unggal ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh Tuluy disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru kana rek maraban meureun buru ka Jabaroti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nyaku kan kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk buah sapanyakit da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti heeh yang eueuh jodoh kawinkeun ya budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti peuting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesapanyakit ai biasana mah nguap peuting teh ngik tak aya nama aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut da bapana ngintip kieu dut nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong mereka itu deket ke panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto bereregan ku baligo urut urut tuh baheula dua ere dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na budak katempo bapana noong kok cileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wah eta mah salembu datang marupana sirine
cocok lah bener saya kebukakan saya RW para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun itu karunya mau balik di Arab nah apa karunya kan balik di Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun oh kon jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakan pemajikan mau digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak itu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono urang nyanya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge eun ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira serius si anu balik di Arab pasti mau duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cinggal lutra eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat ye sieun ka Parego beneran para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mah ngadaguan heesna boga imah aya nu boga imah lain hees da sono balik di Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah catur ya kan cangkang jajamu babalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat mah teh ngedekul kene we ya da isuk ge adan deui isuk ge aya kene adan caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku Mayhani darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambak eta bangsa ti luhur bari nembrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu lompat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang kenapa kesal ngadege kitu aduh ampun hayang seungit pakai ai rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jojerit teh awewe satengah tuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani
wah gegejeret eta awewe no datang mah aki-aki kumakan cukup ajeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumakan teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang beleng benang eta tambang teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atoh Allah pan urang lamun dipuji teh atoh ya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup Aki. batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nyuntrungkeun anak ampun eta sia karunya nya khawatir Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Antak teh malah. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Biasa di Lampung benar teh. Nya. Oh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belengung. Ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah.
ulang ke agama hah sia nu budeg bolot hah bolot hisna ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag sasi siap sasi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk ke sini yang Allah jeung aing hah diuk maneh diuk di dieu entong loba omong hah diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah teu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber tapi bener leuwih bejaan ai kayak kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu Nabawa nyamuk atuh jeung apa nabawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge asa di lempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy oh dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun hayang ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok gitu. Lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit ka hiji teh kadu ka hiji meureun sareng Nabi Adam heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan
eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembagai nanging hapunten pun mang teh teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir salnaon ieu teh reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uningajeun mang madorna parantos tak kasohor mang Yang kedakan jadi haji. tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid Can jadi haji terus ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewena teh awewena mana acan nu pindah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara agama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah maksad teh bade nyangakeun sabrapa lamar tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabrapa lamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge Aswatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salila engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet
internet di mana kawitna eta teh di Tanjung Sari kapungkur mah disebut teh Cilemu eta mah arnet atau aingnya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging daya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararasnya di jalan digabrug caca ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra Yai nen cenah nen tuh ya ka dieu anaki datan nira tangan demam datan nira tangan demam ewa pagulingan rana dan nira Kang Sabya Prabha ngahaturkeun semah maktos ama cilaka aing ye cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong boros sia si kacai geus moal daekeun anu teh manah teh nah kabeda-beda teh ngasuat teh aduh batalkeun sia batalkeun era aing era daso ge moal daekeun oh Jawa suata aduh ampun teh lah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi ka kitu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng doma bade milarian tanah keur kanang doma mangge kitu tak kitu sanes bade ngalamar ieu mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabeda-beda teuing aing jadi wayahna Nyai encan teh sepuh Nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di enjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes Nyai sanes hampura deudeuh teh mah ai aswa tawa kumaha Nyai teh ceuk aing oge sia kablok hai kabina-bina teh sia dook aduh jadi geningan aing geus jonghok mah jeung Nyai
penasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib demi kaki kan bae teu make pekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti jeung atuh ka itu meureun teu ditarima nyai meningkat Citarum teu teuingeun dek ngaramet teh we di Pajapo itu gini kawiwirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkeul tambah cangkeul bisa nyalendorkeun tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ke bapana ampe ke ku sia ke nya nah kawin minat teuing bope kumaha ieu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya mas kawin nang tidak atuh bari ngantosan itu tuangeun teu kedah kebantun mang oge dikasabeuleun pisan sia suatama nu ampun da keukuh wae teh kulan asuatama teh bari ngalamar nanging da nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh heureui bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi nanging wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cingkarlet segala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi mah nen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit tah leres ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen galetuk bapak pupus bari jeung hirup heurepakeun pungsat bahan indung bapak teh dia keueuh ragap teh aya teh ieu keueuh ragap teh aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah yatim piatu nungul pinang bibi teh khawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut bisa jadi mobilna spionan balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong yeay tapi aku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan
nya untung tuh saya kenyepun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumayeuna teh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah ulah keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodasna geuning sampeu eta basana HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae kumaha talalakon di Arabia teh boga dulungan teh guru SD kaset garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jigan anu leka tarasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar beri anu leka aya eta teh kotor dadakan bibi ku bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping ke mana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkatnya meureun kabita nempo ping-ping bibi olo beri jog gabrung teh tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur olo bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok jempe dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urangan da tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh nu wawu ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh paingan ceuk bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui isukna ditawaran deui ku bibi teh pamerena gede sama berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh wadi kerem awas make helm godeg teh ka dieu tah tuh kaplok bobogaanana wah sugema si Benyang spektakuler sama si Benyang we gede apanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah kejeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo krecek marmot bangkong sapintrong krecek marmot lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah gerenyem di leumpih marukana jehe gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menyenaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bageur sabibieun sabibieun
silaka dorakana bibi madanga doa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini disebut oge bibi mah sampah masyarakat ya ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek pasar teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan nyakit itu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge geuning ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat teh kesan bibi teh ah mimiti diperkosa teh ku eta pangminengna we teh tama sok di beja-beja di aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh kana laki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng hade neng keuneh ku bibi silaka dorakana mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati kadek bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh diantarana tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kakak alaman ku neng mah umat syukur yang anakin jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono jo sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe
leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng urang boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi bakal mulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri di ciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dia balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal pas nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha teu rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah ini pabeulit nyarita hayang aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapat kaitah teh tah si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener pondok rarawat teh gitu heuh panglempengkeun panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing cek si lain gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun
Gadingnya amal hade kana gajah gadingnya di jenderal. mau geus Geus era sia era ke si api oman era. Era heutak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungkulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan Gitu. Mang Nabi Sariung kumpul. ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata Anu nyata. gegepkeun ari. jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang Bau teh. eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan Ulah diperingati. ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO Bau teh kan ngau jauh-jauh teu nyambung turunan ti Inu. teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan Eta sedikit bicara banyak kerja. sedikit bicara banyak kerja tuh Nyata. pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh Ulah diperingati mah tahu. nya nya diperingati unga tahun geura aya unga poe teu Sini bisa popoe. malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kedudukan perebut pangkat perebut jabatan oh silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih Ngarebut hak bangun. padahal ku sinir kitu ge teh Benar kan? jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajuang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat Tina ibu itu didasi. tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui Aya nama dasi ngamal. Tuluy di jar jibul. aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblok ge bener Pak iya Teuing nah bet atuh geuning. aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak Tapi kan aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula mah ning nya Benar. eta
eta didenge-denge teh deui di Departemen Agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kasida teuing teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral. Tapi anu pupuhna teu bermoral. Ai pupuhuna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Iya ya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener amanan nu. alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha Kareng ku dedengean. dek nyalahkeun saha nyabongan urang jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan Jauh-jauh oke ka bang. ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke Bangkong pabandreut. bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heunya teh aya bangkong di kongkorong aya si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijamanana grepek numbung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam Kakiles ku roda alam. ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh Jauh-jauh. dengekeun sia jadi dagor ke bae Solusi jeung polisi teh jauh. solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung